Naon? Tulungan duit emak. Hubungan duit kumaha, Mak? Ya, emak teh pan minta nginjem duit ke si Neng Yanti. Duit cenah kasih anak muda. Nginjem 100 mah. Payahna tulungan. Aing mah dibayar ira ieu. Engke burit, yuk emak teh. Boga wedak, boga hand body. Atuh dibedak-bedak teuing emang geus kolot. Beas. Di mana geuwa tulungan? Ya tuh ya aya 100 mah. Nah, gitu. Nuhun ya anak muda. Heeh, sok. Engke tanyakeun si Neng Yanti. Nya ke sore ditagih ka ditu, ke Yanti. Nuhun ya. Yuk, sok sami-sami. Bye. Bye. Datang jam duit si mama. Ya, bade lagi artos abi teh nu 100. Naon anak muda tepugu-pugu datang-datang lagi duit. Tuh gerak. Nah, si teteh mah pura-pura bego. Kapan teteh teh nambut artos, cenang ke sore digentosan. Saha anak muda? Urang mah teu rumah sang nginjem duit. Jol-jol nginjem duit urang mah teu rumah sang nginjem duit. Iraha urang nginjem duit. Tadi kapan isuk-isuk teh bayaran cenang ke sore teh Yanti. Saha urang mah tika tadi dia di imah. Si Marabi. Si Marabi. Heeh. Nah kasih emak lagi nah urang mah teu rumah satitah nginjem duit kasih emak. Cek si emak teh engke sore dibayar ku teh Yanti. Eta mah wadul si emak mah wadul, katipu anak muda. Terus si urang kumaha teh? Ya teh nyaho lain urusan urang. Tadi Anu teh 100 bayar teh. ai urang bayar aku naon? Da urang mah teu rumah sajodoh titah mayar. Ya urang kudu kasih emaknya. Ya heuh kasih emak, urang mah teu rumah sanitah nginjem duit. Ih, Teh, teh bayar we teh ku teteh. maneh maksa bisa dijawab aku sama. Cipuk hanet, bararade cipuk hanet. Hei, anak muda, cipuk. Muda, halo, cipuk. Wah, embung lah. Nu kamari ke Hasum cipukna mah. Aya nu bulet-bulet, Ai cilok sabaraha ieu? 5.000. Aya cipuk, Ai cilokna nu aya ai nu langut teh. cimong, Ieu mah nyodot rangu cilokna ya. aya nu di mana-mana oge ai cilok mah teu rangu. Ieu mak di asal heula wios. Bae teh susuguh naon mah? Nuhun mah. Nuhun jang sok, sing sareep. Ampunten nya aya abdi euy, bayar. Nah, bayar mah ieu mah. Pan suku. Kan suguh ya ka. Aya mah we suguh sok sing wararangan ai euy mak euy, wayahna bayar. Oh, mana mayar ka dieu? Ka dieu. Gua urang teh butuh duit mantap di udar-idar ge eueuh kacape. Jadi bayar engke ngopan, atuh di dahar seep dibayar. Aing mah sugan urang teh susuguhnya Biasa ge mah aya nama mah susuguh. Heeh. Jauh abi teh di ditu ti Linggarsari ka dieu. Adon kudu jajan. Ini mah balantik pisan tuh mah. Lah sia mah anak muda sok aya gratis wae. Sok kahana kanan, tadi mah urang balik dibayar. Nah, si teh salah teh bangga. Atuh si mama. Heuh atuh mah geus kayak kurang podokeun ieu ka dieu nya. Tuh mah. Tah. Geus nuhun nya manya. Moy. Har. Ari maneh teh langgar henteu. Geus di koloma ditinggalkeun. Gampang ngawiwirang batur mah ngarurugi batur mah. Teuing.